Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu tepang di Joman Lara tepung dina YouTube atanapi dina channel anu maneh anu matuh channel Denny Selud. Sakumaha biasa urang ngawangkong ejeng dulur atanapi ngawadul ngawangkong ejeng dulur segmenna dina wangkin kiwari. Anu kalarasan pisan pribados dina wangkin ayeuna baris ngawadul atanapi ngawangkong jeung sosok seorang pakar seni. Beliau atanapi ayeuna asli ti tatar kota Sumedang, tanah kalahiran ti Sumedang, sami sareng singkuring, pituin asli urang Sumedang, ngumbara di Purwakarta. Menang jodoh nyata ti Banjar Patroman. Make anu seuri sagala. Aya bebas. Cicing can rame. Tong ka komen gitu. Ieu urang teh pan profil heula. Cing cobi wa badan harus kenana tuh wa geus tekiat ya. Tos tekiatnya. Aya harus moal istilahna moal bireuk deui seorang Yusman Kamal atanapi Bapak Yus gitu ya. Anu wah urang Purwakarta mah geus moal bireuk deui. Geus salah gitu asal perdekoran ke Bapak Yus, job hajat ke Bapak Yus, payu gitu. Malahan ayeuna nuju mancen tugas jadi camat atanapi kuncen leuweung seni. Urang tepangan langsung ke kersana Bapak Yusman Kamal. Halo ningrewas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang Bapak Yusman Kamal atanapi Mang Yus. Sehat Mang? Alhamdulillah wa. Alhamdulillah. Kumaha wa sawalarna? Alhamdulillah sehat. Urang tumaros ka Bapak Yusman Kamal deui ya. Bapak Yus manawi tos sayogi deui ya waktosna nya. Alhamdulillah tepang deui sareng channel Denny Selud. Mudah-mudahan Pak Yus tong bosan ya. Ka sakieu kalina kadua kalina pina ieu podcast sareng pribados ya. Alhamdulillah. Mang amang sadia ngobrol deui ngawadul deui ngawangkong jeung dulur jeung kuring ya. Nah. Kamari teh asa aya nu panasaran ieu Mang, aya nu request ka uing teh. Gitu. Tanyakeun cenah ka Pak Yus di Purwakarta sabaraha taun berkesenian. Cik Mang eta nyuhunkeun di Waler da amang teh urang Sumedang gitu. Di Purwakarta mah di tahun anu aktif nama di tahun 2000 manglud. 2000 mah uing di ditu keneh ya. Hitung we deui ka ayeuna sabaraha tahun. Wah 22 Mang. Gitu. Atos eta. Loh. Eta bareto teh Mang kasohor mun pikeun ka angin-anginan di Purwakarta teh aya hiji dalem atanapi Kangjeng Dalem. Nyeniman pisan atanapi jiga berenang orang seni nah nuwastana Bapak Haji Dedi Mulyadi eta cek pandangan amang kumaha sebagai seniman tentang sosok seorang Pak Dedi Mulyadi Mang beliau gitu tah mun aya mah gitu. Nah jadi kieu cek pandangan tina seni we ieu mah heula. Bapak Dedi Mulyadi seorang pemimpin yang unik cek amang. Nah eta leres unik gitu disebat unik mah. Jadi beda anu ngaranna unik teh beda ti nu sejen. Nah lamun nu sejen mah kecepatan teh misalnya kilometer teh kan saanu. Nah ieu mah kecepatan teh gitu luar biasa. Jadi Pak Dedi mah punya ciri nu mandiri di antarana lamun boga kahayang teh gitu teh bisa di engke populerkeun. Lamun hayang A kudu, lamun hayang B gitu. Nah terus kedua Pak Dedi teh hiji tokoh leres anu sensitif. Sensitif artinya dalam hal nu positif. Nah jadi mana sensitif terhadap rakyatna leres anu katalangsaran anu perlu bantuan leres. Terus sensitif terhadap lingkungan. Tah. Jadi salengkah-lengkahna teh berenang mawa manfaat
ke balarea, ke alam gitunya, ke kamaslahatan masyarakat gitunya. Nah, jeung mengalir begitu saja. Laras. Nah, jadi cek Amang mah unik. Laras bisa. Unik. Nah, jadi Pak Dedi punya rasa anu luar biasa. Ngojayan kahirupan teh gitunya. Jadi memimpin teh kurasa anjeunna mah. Gitu. Kurasanya. Jadi lamun batur lapar, sarua. Lamun mahena lapar, batur ge lapar. Tah gitu. Lamun batur mahena susah, batur ge beureun sarua susah. Tah eta. Jadi bisa ngarasakeun penderitaan orang lain gitunya. Meskipun mahena senang gitunya. Nah, eta. Jadi meureunan pamimpin nu kitu teh meureunnya pamimpin anu marakyat manglud. Oh, laras. 1000 hiji atuh manglud. Nya atuh Mang. 1000 hiji gitu. Nah, baheula Mang waktu ka Purwakarta teu nyaho. Tah. Posisi Purwakarta teh di mana? Posisi Purwakarta di mana? Kulantaran teu kajojo teh nya. Oh, baheula mah. Tah nyaona teh Cikampek. Nya leres Cikampek. Kopo nya. Ari Purwakarta di mana? Tuh. Tah eta. Nah, baheula mah kan disebutnya Purwakarta teh kota pangsiun manglud. Oh nya leres sejarah baheula kota pangsiun cenanya. Jadi nu ngaranna kota pangsiun teh beki kolot terus tidak produktif. Tah eta leres. Tambeureunan pengaruh eta teh. Nah, beuneunan. Tah eta. Satatosna pamimpinna ku beliau. Nah, geus lain kota pangsiun deui. Sanesnya Kota ABG perubahanana berubah drastis luar biasa. Jadi Purwakarta teh saatosna dipimpin ku anjeunna ka Jojo sampai ka mancanagara. Wah eta langki nyamangnya hiji kabupaten nepikeun ka Jojo ka luar negeri. Nya jarang manglud. Itu naon anu dijual ku anjeunna? Tah, anu dijual manawi Amang apa? Purwakarta mah teu boga alam anu aheng, teu boga sebenarnya mah. Tegaduhnya. Tegaduh. Beda jeung Garut. Beda jeung misalnya Bandung. Barat. Nah, beda jeung Subang. Gitu. Jadi Purwakarta mah lamun di nagara mah siga Singapura. Nah, jadi dibentuk dijieun gitunya ku pamimpin anu kreatif. Tah. Nah, leres. Mediana naon? Anu bisa kajojo ka mancanagara teh budaya. Oh, ku budaya. Jadi ngabungkus Purwakarta teh sampai ka Jojo ka mancanagara teh ku budaya leres. Ayeuna kieu manglud. Cik. Ti mimiti festival tingkat kabupaten. Tah, nu tingkat kabupaten nya. Heeh. Tingkat kabupaten ya. Sakabupaten sa Jawa Barat. Plus provinsi lain di Onang harita. Jadi ka Jojo tah. Oh. Tingkatkeun deui festival antar provinsi di Purwakarta kene. Atuh sama KB provinsi teh nyaho Purwakarta. Oh, bener darata. Tingkatkeun deui festival antar negara teh. Negara ASEAN nya harita. Sampai terakhir festival dunia. Festival dunia eta teh meureunan teu bisa diselenggarakeun ku pamimpin anu wawanena setengah-setengah. Tah eta leres Mang. Purwakarta kota leutik. Leres. Tapi ka Jojo ka mancanagara. Tah eta. Nah, jadi di jerona aya saha? Aya pamimpin anu gede kawani. Wah, leres. Aya pamimpin anu kreatif. Leres. Aya pamimpin anu inovatif. Leres. Anu kitu teh pamimpin aheng. Nih eta leres pisan. Eta kecepatan anu luar biasa manglud. Gitu emang leres Mang. Jadi lamun anjeunna hayang di zona aman. Anger we ngayeumbeul. Tah eta. Banyak rintangan tantangan pasti gitunya. Pasti leres. Tapi beliau mah tetap punya keyakinan gitunya. Keur ngamajukeun masyarakat Purwakarta teu bisa pakai kecepatan anu biasa-biasa. Tah eta leres. Nyeun naon air mancur. Anu panggedena sa Asia Tenggara. Nepikeun ka Jojo unggal malam minggu nyamangnya hari itu. Eta unggal malam minggu teh puluhan ribu. Sampai 30.000 pengunjung. Eta nepikeun ka ngahasilkeun tamangnya. Jadi kieu aheng oge. Tah eta. Kunaon teh dipungut gitu. Tah benar. Sabaraha cenah Mang tiketna cenah cukurang Sumedang teh mah. Walah sok mah. Ada teu di tiket. Nah, atuh meureunan rugi.
henteu rugi gitu. Nah, jadi kecerdikan anjeunna, kecerdasan anjeunna gitu nya lain tina tiket mengelut sanes tina karcis lain. Nah tina naon mang ayeuna kieu jelema katakanlah 20.000 samalam masuk ke Purwakarta. Laras. Di Purwakarta kudu belang dahar. Oh nya laras, benar. Di Purwakarta kudu nginep. Di Purwakarta kudu make angkutan. Iya benar. Di Purwakarta balikna deui ka tempat masing-masing teh kudu mawa oleh-oleh. Iya betul. Nah, ti mimiti penginapan gitunya hotel gitunya, rumah makan, Cindramata, oleh-oleh, jeung angkutan kota gitunya kabeh eueuh anu teu payu. Nah, lamun di omsetkeun, lamun diduitkeun teh miliaran manglud. Laras. Jadi anjeunna mah teu nguseup anu lauk leutik, ngusupna teh nu lauk gede. Lauk gede, laras. Beneran kok manglud mah teu kaharti. Nya. Teu kaharti kok manglud mah gitu. Laras. Ku rakyat model manglud mah beneran naonan, ternyata dampakna teh luar biasa. Gitu. Kitu teh nya mangnya dampakna teh. Eta bisa gede dampakna kitu karasana ku saha tah mang gitu. Apaan kieu manglud? Lamun jelema loba ti luar kota ya, ya minimal potensi air di Purwakarta teh kan memeh ti kapur memeh lajo air manjur teh jelema teh kan ti isuk teh geus ngagimung. Oh nya, sok heureun. Arek ka Jatiluhur heula. Tah, karek harti. Arek ka museum. Arek remang-remang ieu. Arek dahar heula di Marangi. Tah, nilai jualna aya. Arek ka ditu heula. Tah jadi rejeki teh neng togar juga dieu. Oh laras, jadi nyarak barokah kanu sejenna ya. Atuh. Paingan di gratiskeun nya harita ku Kangjeng Dalem. Nah, itu. Eta meureunnan hiji pemikiran anu luar biasa. Wah, ku uing mah geus malah kepikiran mang mau kitu teh. Asli. Wah. Aya di lu nu leuwih aheng deui. Cik cuma ieu, naon ieu. Zaman beliau mah kan karena seni tradisional teh di etakeun pisan, diutamakeun pisan. Nya leres. Jadi kesenian tradisional teh kudu maju. Oh iya benar. Nah, eta carana kumaha? Cik. Anu hajat. Oh, kumaha hajat? Anu nanggap kesenian tradisional dibiayaan. Wah, kerjaman Pak Haji Dedi tah beres. Akhirnya teh kan abdi mah bade calung. Oke. Abdi bade kocapian. Oke, bade wayang. Karasa ku uing. Dibayar teh ku saha? Ku pamarentah daerah. Jadi cara ngelestarikeun budaya teh rupa-rupa. Leres. Jadi anjeunna sampai naon pikiran teh kanu hajat. Laras, luar biasa kan gitu. Eta bener. Nah, makin nu hajat di pikiran segala. Da ku Mang Lu mau kepikiran. Wah. Mang Lu tukang kocapi jadi payu kan. Mang Oclo tukang bodor jadi payu. Nah, eta hiji cara meureunnan beliau kitunya ngelestarikeun budaya. Leres. Bari jeung ngahirupkeun seniman lokal. Tah eta leres. Eta kan jempolan pisan. Wah, bener. Good morning eta. Terus kedua kieu. Purwakarta punya ciri nu mandiri. Di antarana ayeuna kieu. Mangelut ka Bandung. Oh nya ka Bandung. Misalnya ka Bandung ya. Nya. Anu ngaranna Bandung teh bah mana? Tah. Anu ngaranna Bandung teh kumaha? Teu apa, amang teh apa. Leres. Ieu teh asup Bandung acan gitu. Oh, heeh. Lompat ka Sumedang. Ieu teh asup Sumedang acan. Teu apa. Teu apa ya. Tapi lamun ka Purwakarta masuk kota Purwakarta geus dibagiakeun ku Gapura Malati. Wah, eta di jerona gitu nya. Di jerona teh rupa-rupa di antarana jadi pagar-pagar pemerintah daerah, pagar-pagar swasta, BUMN gitu ngagambarkeun budaya anu keur digalakeun di Purwakarta. Wah, eta. Nah, jadi seni-seni arsitekturna di Purwakarta geus boga ciri khas. Pagar-pagar teh Gapura Malati. Oh nya, Gapura Malati. Jadi lamun jelema kapoekan di Purwakarta teh geus nyaho, oh ieu mah Purwakarta ieu. Kulantaran ningali Gapura. Oh, gitu. Jadi cicirenna teh ku eta ku Gapura. Alhamdulillah. Ayeuna ka Bandung. Aya Batman cenah di ieu di mana Ciamplas. Nah, ieu mah di luar negeri. Nah, kan beda. Bener.
Jadi keistimewaan beliau nya harita keur ngajabat jadi bupati. Model jalan-jalan geus teu kacatur nya geus pokona mah kaehengan anu karasa khususna ku abdi sebagai seniman da saluyu jeung Amang tadi nya. Semua bisa kawa tah zaman Pak Jokowi. Infrastruktur jalan kan diutamakeun. Iya. Tah eta teh sebenarnya Pak Dedi mah zaman baheula eta teh. Jalan-jalan teh gitu nya. Jadi ti heula Pak Dedi sebenarnya mah gitu nya. Ngagarap jalan teh. Leres. Sampai kieu manglud ka gunung ka sawah gitu nya. Jalan teh leucir. Make baheula beuteung nu kitu teh geuning harita geuning sloganna teh. Naon? Uligir naon? Beuteung seubeung naon teh kitu teh. Lain. Nah, teu rame gitu. Kayak heula maksud jalan leucir. Beuteung buncir teh nya. Eta huntunya ngiring gitu lain eta teh. Nah baheula teh kitu tilu salah. Pokona mah jalan jadi leucir. Tah eta pernah urang teh nyeun konten eta teh nya. Jadi nu ka sawah teh ayeuna mendarangdan. Oh, tak eta. Dan teu naik munding, naik ojek, naik motor. Kulantaran ka kebon teh jalan teh alus di hot mic tak eta. Tah kitu Mang Ius, alhamdulillah obrolan anu kadua dina podcast ieu di channel YouTube Denny Sulut. Mudah-mudahan tiasa katampi diantos subscribe-na, kasadayana utamina rojongan. Insyaallah obrolan-obrolan kieu teh ngawangkong sareng Bapak Ius atanepi Camat Leuweung Seni anu karasan singkuring dina wangkit ieu nuju silaturahmi sareng Bapak Yusman Kamal susuganan sakedap deui da bade lebaran THR-na kan cek amang gitu. Nah, ada seniman handap mah gitu. Karena saweran wae gitu. Padahal mah uing teh geus dipake ku pemerintah gitu. Jadi barang penta teh teu intelek. Kudu nama teh menyadari. Tah kudu nama Mang abdi teh puasa merantos 15 hari tah can bocor. Padahal mah gitu gitu nya. Kudu sadar. Kudu intelek barang penta teh. Da urang teh sok dipake ku kepemerintahan, ku KB di sabaraha kali. Ieu mah KB disebut ATM. Tah eta. Eta nanaon Mang berda teh jadi karakter gitu aya paribasa. Geus adat kakurung ku iga meureun nya hese geuleungkeunana. Pesan-pesan Mang Ius kanggo kasadayana utamina warga Purwakarta oge urang sarengkeun sareng para seniman Purwakarta. Nah, kumaha nya pesan-pesan ka Mang Ius. Jadi kieu. Nah, hiji urang sebagai warga Purwakarta kudu bangga. Boga kakaren anu punya ciri khas gitunya. Nah, jadi lamun urang ka Purwakarta geus moal birek deui, geus moal nyalahan deui gitu. Yen ieu tempat teh Purwakarta gitu nya. Terus kudu bangga gitu boga kakaren urang teh seni budaya. Nah, terus khususna keur seniman. Nah, gitu. Seniman kumaha Mang? Sok sanajan usum pandemi kieu, loba tarekah keur kreativitas gitu nya. Nah, panggung nya latihan. Gitu. Jadi urang teh kudu kreatif. Lamun misalnya latihan teu jalan atau berangjieun naon gitu. Nah, made emang lu nyen konten podcast. Nah, jadi ayeuna mah kan zamanna mah zaman teknologi gitu. Mah jadi urang ngimbangkeun jeung perkembangan zaman gitu. Jadi seniman teh kudu pinter atuh. Gitu. Sok sing kreatif gitu. Urang piara Purwakarta supaya tetap kondusif. Amin. Gitu. Doakeun pamimpinna supaya sehat gitu. Supaya bisa ngarojong ka urang sarerea. Amin. Gitu. Jadi ulah suudon. Urang doakeun nu aralus supaya datang teh alus. Gitu. Kalau bulan puasa mah Mang Lud. Kala hari ieu ngobrol-ngobrol. Make channel mana ya Mang Lud? Ieu teh kelarasan di channel Denny Sulut. Alah, hari itu tuh kontrak awal-awal. Hah? Teu kontrak ti awal, amang asa kabobodok kieu mah. Maksudna asa kabobodok kumaha? Geus sugan teh channel Leuweung Seni. Apan kieu Mang Ius? Channel Leuweung Seni khusus kayak dina bab nu sanes. Jadi abdi mah khusus ieu teh channel abdi mah podcast sareng dongeng gitu. Jadi intina mah kieu rek channel Denny Sulut, rek dina channel Leuweung Seni. Tah eta lamun keur ngaronjatkeun derajat seni gitu nya sarua wae. Untuk kudu di naon dicacapekeun. Teh eta. Jadi mah Leuweung Seni ieu Mang Sulut. Tah eta.
cenah abdi memberi maksud wae ngadukung mangga. Ternyata kan jerona mah orang leuweung seni keneh gitu. Ya, Leres. ulah ka bobodo tenyo kasambaran tinggal gitu. Abdi mah bade ngadangukeun maksud wae gitu. Ada nu ngadamana leuweung seni ya percuma gitu nya. Tapi intina mah urang rojong gitu. Pada di channel saha oke gitu. Tak tuh hatur nuhun kasadayana para penggemar YouTube Denny Selud. Hatur nuhun anu tos parantos subscribe di antos oge anu taacan. Ti pribados saparakanca utamina ti acara podcast ngawadul ngawangkong jeung dulur ti Kang Denny Selud saparakanca ngaturkeun kopi pahit jangan diminum. Kang Denny pamit. Assalamualaikum.